Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsus salisu ari pelajaran anu katilu eta siratu Abi Bakrin, nyarioskeun perjalanan Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar badal islami dina sabada Islam. Hiji, kana bukti saha Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu musohiban eta anu ngarencangan itu Abu Bakar li Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoblan nubuwati dina samemeh kanabian. Dua, walama bu Isa jeung samang-samang sadi utus Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bukti saha Abu Bakrin Abu Bakar eta awalaman pangheulana jalma amana anu iman itu si iman bihi ka Kangjeng Nabi minarijali ti golongan pameget. Tilu, wadaa sareng ngajak itu Abu Bakar asdiko ahu ka pirang-pirang sobatna itu Abu Bakar pa aslama tuluy arasup Islam ala yadihi netepan dina kawasaan Abu Bakar saha kholqun kasirun pirang-pirang jalma anu loba minhum tetep ti sapalihna itu kholqun kasir Utsman bin Affan ari aya Utsman bin Affan wa Zubair bin Al-Awwami sareng kadua Zubair bin Awam wa Talhah bin Abdillah sareng katilu Talhah bin Abdillah. Opat, wakana sareng bukti itu Abu Bakar yastari eta mulian itu Abu Bakar al-abida ka abid al-mu'minina anu iman wayatiku sareng merdekakeun itu Abu Bakar hum ka itu abid anu iman ibtigu awajhillahi karena nyuprih kariduan Allah taala. Lima, wala mahajaro jeung samang-samang sahijrah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rofaqo ngarencangan itu Abu Bakar ngabarengan hu ka Kangjeng Nabi wadakhala sareng lebet itu Abu Bakar mahu sarta Kangjeng Nabi al-goro kana guha wasoro jeung jadi itu Abu Bakar yudafi'u ngabela itu Abu Bakar anhu di Kangjeng Nabi fil Madinati dina waktu aya di kota Madinah wa yashabu sareng ngarencangan itu Abu Bakar hu ka Kangjeng Nabi fi gozawatihi dina waktu perangna Kangjeng Nabi wa kana sareng bukti itu Abu Bakar yahmilu eta nyandak itu Abu Bakar ar-royata kana bendera fi gozwati Tabuka dina waktu perang Tabuk. Genep, wahajja sareng munga haji itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bil muslimina sarta muslimin fi sanatit tasiati dina taun anu kasalapan minal hijrati dina hijrah. Genep, 7, walama marido jeung samang-samang satedamang Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro marentah Kangjeng Nabi hu kaitu Abu Bakar bisolati kana supaya salat bil musliminar sarta muslimin fasalla tuluy netepan itu Abu Bakar bihim sarta itu muslimin wahia sedang ari itu amaro marentahna Rasul ka Abu Bakar eta isyaratun isyarah listihqaqihi kana narima ngahakna itu Abu Bakar al khilafata kana jadi khalifah. Ad-darsur rabi'u ari pelajaran anu kaopat eta tasabutu radhiyallahu anhu nyarioskeun tumetepna Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hiji, lama tufiya samang-samang sa di mautan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti saha Abu Bakrin Abu Bakar eta go iban anu nuju teu aya hori jal Madinati aya di saluareun kota Madinah
2. Falama balago maka samang-samangsa dugi hu ka itu Abu Bakar naon al-khobaru berita akbala madep itu Abu Bakar alan nasi ka jalma-jalma pawajada tuluy mendakan itu Abu Bakar hum ka itu nas fi tirobin dina kaayaan cemas minal huzni tina sabab prihatin ala firaqi rasuli kana papisahna sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Pasongida teras naik itu Abu Bakar al minbaro kana mimbar wa khotoba sareng khutbah itu Abu Bakar an-nasa ka jalma-jalma khutbatan kana khutbah hasa ngagegereh itu Abu Bakar hum ka itu nas fiha dina itu khutbah ala sobri netepan kana supaya sobar jaa datang itu Abu Bakar fiha dina itu khutbah mangka na yang budu kana lapat mangka na yang budu nomor 4 man sajalmana kana anu bukti itu si man yang budu eta ibadah itu si man Muhammadan ka Nabi Muhammad fa inna Muhammadan maka saanyana ari Nabi Muhammad eta qad mata nyata geus maot itu Nabi Muhammad waman jeung sajalmana kana anu bukti itu si man yang budu eta ibadah itu si man Allah ka Gusti Allah fa innallaha maka saanyana ari Gusti Allah hayyun eta dat anu hirup la yamutu mual maut Gusti Allah. 5. Sumatala teras macakeun itu Abu Bakar qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihir rusul wa ma Muhammadun jeung henteu ari Nabi Muhammad eta illa rasulun kajaba utusan qad khalas atuh nyata narima kosong min qablihi ti samemehna itu Nabi Muhammad saha ar-rusulu utusan afa immata naha lamun mah maot itu Muhammad au kutila atawa dibunuh itu Muhammad ing qalabatum bakal baralik deui aranjeun kabeh ala aqabikum kana agama anu teu heula aranjeun kabeh. Genep wakana sareng bukti saha Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu eta ajladan nasi pang sobarna ti jalma-jalma li firaqi rasuli karena kana papisahna sareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qwahum jeung pang kuat-kuatna itu enas wa asaddahum jeung pang bangetna itu enas naonana ba'san sedihna prihatina. 7. Fa khofa maka enteng inda izin dina nalika berangkatna itu Abu Bakar naon hozaun nasi prihatina jalma-jalma jadi barungah deui kitu teu pati prihatin wa takhidu jeung ngajadikeun itu enas Abu Bakrin ka Abu Bakar kuduwatan kana jadi panutan fi sobri dina sobarna wasabati jeung dina tabahna dina tumetepna.